Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu dipikahormat, para alim ulama, para juama, para hujazul ustad miwah ustadah anu pribados dipikahormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu pribados dipikahormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tina sabada simkuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan, puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga memperingati kana sasih di Isra sareng di Mirajkeunana junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge rahmat miwa salam mugia salamina dicurah tur dilimpahkeun ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina. Oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah simkuring ngadeg di payuneun hadirin teh wireuh kapancenan salaku panata acara bade ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun nyaeta di antawisna: hiji, bubuka; kadua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an; katilu, pembacaan sholawat Nabi; kaopat, tausiah; kalima, panutup. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipikahormat, pados teu nyangkolong kana waktos sumangga ieu acara urang buka wae ku ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ieu acara atos ku urang sadaya dibuka tah kangge acara salajengna urang langsung wae acara kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku pangersa Ustad Saifuddin waktos sinareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangersa Ustad Saifuddin anu parantos ngalantunkeun pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nimcak kana acara katilu nyaeta pembacaan sholawat Nabi anu baris didugikeun ku grup sholawat Nurul Wahid sumangga waktos sinareng tempat disanggakeun. Alhamdulillah pembacaan sholawat atos didugikeun urang langsung wae kana acara salajengna, acara kaopat tausiah islamiyah anu baris didugikeun ku pangersa Ustad Bumbung sumangga ka pangersa Ustad waktos sinareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangersa Ustad Bumbung anu parantos ngadugikeun tausiahna. Mudah-mudahan elmuna manfaat kangge urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kangge acara anu terakhir nyaeta acara panutup, nyaeta pembacaan doa anu bade dipimpin ku pangersa Ustad Ucup. Tah sataacana ti simkuring dilalap cekap kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pangersa Ustad Ucup waktos sinareng tempat disanggakeun.
Mung sakitu wae anu ku abdi disampaikeun nyaeta panata acara basa Sunda kanggo Isra Miraj. Mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo sadayana. Jeung tong hilap like, komen, dan subscribe supaya abi leuwih semangat deui upload konten-konten tentang bahasa Sunda. Urang Sunda kudu bangga boga bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.